Ari rukun salat eta 17 pek apakeun hiji-hijina sing jelas kahiji niatkeun laksanakeun salat dina hate kade tong sampai kalimat baca takbiratul ihram kaduana maca Allahu akbar dina buktina katilu tangtungkan jalma nu kawasa dina salat fardu nu 5 waktuna kaopat rukun salat maca Fatihah kaasup Fatihah te maca bismillah kalima rukun salatnya eta ruku kagenepna tumanina dina ruku katujuh rukun salat eta i'tidal dan 8 tumanina dina i'tidal sujud 2 kali nuka salapana 10 tumanina dina sujudna 11 diuk antara sujud 2 12 tumanina keur diukna katilu belas maca tasyahud akhir 14 diukna tasyahud akhir 15 sholawat ka Kangjeng Nabi macana dina tasyahud nu panderi 16 awe salam nu kahiji Assalamualaikum eta tos pasti 17 tertib dina migawena nurutkeun runtuyan anu sakuduna ta eta sadaya rukun pek lakonan lamun henteu salatna henteu